Dina kasepetan ayeuna kahiji marilah urang ucapkeun hatur nuhun ka Allah Subhanahu wa taala anu Maha Kawasa anu atos mikeun pangesto sarta rahmatna. Kukituna urang tiasa ngariung poe ieu dina kaayaan damang sarta sae. Kadua, ijinkeun abdi oge ngedalkeun hatur nuhun atos nyondong poe ieu sarta luhur sadaya minat anjeun dina acara ieu di organisasi urang. Hiji kareueus sakaligus cahara kanggo abdi tiasa nyondong di hadapan anjeun sadaya isuk ieu kanggo nepikeun visi sarta misi abdi minangka calon pupuhu di organisasi siswa intrasakola. Ijinkeun abdi kanggo ngawanohkeun diri. Wasta abdi Primadini Aisyah Nugraha, abdi ti kelas 11 MIPA 3. Abdi hoyong nepikeun visi sarta misi abdi kanggo barobah kaayaan pamimpin OSIS di SMA hiji Karawang. Visi abdi nyaeta ngajadikeun sakola urang SMA Negeri hiji Karawang kalawan siswana anu aktif, inovatif, tanggel walon, religius, sarta kompetitif di daerah ieu. Visi ieu tinangtu henteu tiasa diwujudkeun tanpa ayana misi. Aya 4 misi anu kahiji komunikasi anu terkendali sarta ngajenan sasama siswa. Anu kadua abdi bade nyorong para siswa kanggo boga iman anu kiat ka Allah Subhanahu wa taala. Anu katilu ngaronjatkeun disiplin para siswa dina sagala rupi aspek. Anu kaopat ngaronjatkeun kreativitas ngaliwatan pembelajaran sarta kegiatan ekstrakurikuler. Mugi-mugi visi sarta misi abdi oge tiasa ngabantu anjeun kanggo menggatkeun saha anu bade dirojong minangka pupuhu OSIS. Hatur nuhun atos ngadangu diantara abdi. Hampura bila aya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.